Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sareng rerencangan sadayana anu kusim abdi dipika hormat, mari urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala dina kasempatan ieu masihan kasempatan urang tiasa kumpul babarengan. Dina acara ieu sim abdi bade ngabahas ngeunaan virus corona atanapi COVID-19 anu nuju ngalanda negara urang ayeuna. Coronavirus atanapi COVID-19 mangrupikeun virus anu nuju dibahas di komunitas nasionalis sakumadu. Virus corona nyaeta pandemik anu parantos langkung ti 28 juta jalma di seluruh dunia. Corona oge nyaeta penyakit anu ngabahayakeun. Coronavirus ieu dimimitian di Wuhan, Cina 2018. Sumebar ka negara-negara lain di Januari 2020. Secara domestik, virus ieu nyebar di balarea atanapi di tempat-tempat umum. Seueur cara pencegahanna ti pemerintah, mulai ti menjaga protokol kesehatan, cicing wae di imah, diajar di imah sareng PSBB atanapi nu lainna. Tapi pandemi ieu moal tiasa dipastikeun iraha bakal rensek. Tapi waktu anu sayana mangrupikeun ayeuna vaksin Sinovac ti Cina. Cukup sekian ti abdi ngeunaan virus ieu. Mohon maaf bila aya kalepatan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.